ngelamun aja sendirian. Jangan ngelamun padian, terkesambet. Ngomong biasa aja lah yang ngopi mah. Ya itu mah pasti lah padian. Siapa yang gak bisa nahan aroma kopi? Tapi kenapa dulu nih padian di sini sendirian ngelamun aja? Iya Jil, aing tegas bosan hirup kieu-kieu bata. Dulu batur mah geus kabeli motor, aing mah acan lah. Batur kabeli mobil, angger aing mah acan keneh. Batur kabeli bajai, komo. Acan aing. Ya, sabar padian, apa-apa tuh butuh proses. Nyai sabar be mau ujung Jil. Ke rumah aing teh tegas sayang mau di kapal gitu, jangan ngojek di bandara di ditu. Bosan Jil aing kieu buat semua. Aduh, maaf padian, saya mah bukan ngajarin yang lebih tua dari saya. Kan ada pepatah bilang, terkadang kita harus belajar dari anak kecil. Jangan malu dengan kesederhanaan, karena penampilan bukan lambang dari kesuksesan. Sayangku, I miss you. Hei Mang Tanjil, ngadelo Aririn tuh. Aduh, ini bocil mau ngapain nanyain Aririn tuh? Hei geus nyaho encan, berita terbaru terpanas kabogoh kami. Tapi kamu jangan sembarangan. Aririn mah pacar Teh Tina. Hei Mang Tanjil mah katinggalan zaman, geus putus. Ah, saya mah gak percaya. Masa Ririn sama bocil? Apa Ririn pedofil? Enggeus Tanjil, tong sok loba cincong. Lamun panggih jeung Aririn, salamkeun disay. Artis pasiripis nu paling cepat membahana. Udahlah, nanti saya salamin sama Aririn. Nyanggeus Tanjil kami rek kasalon heula, rek perawatan sibuk artis mah. Aduh, apa iya ya Ririn pacaran sama anak kecil? Jangan-jangan Ririn ada kelainan? Teh Tina, nu icalan sebelakna masih tebing. Henteu teh itu di payun. Ayo, yuk. Tuh, itu. Aeja ka mana bae nembe ningal. Abis patah hati ya. Si teteh mah nyarios teh sok bener wae. Atuh Teh Tina bantasan deui aja tuh meh uihan deui sareng Yuyus. Hei Aeja, pugu Yuyusna teh tos alimeun. Aeja teu kenging sok memaksakan kehendak. Atuh da kumaha teh? Menurut Abi mah Yuyus teh tos nu terbaik. Aeja sing emut manusia mah yang biasa berencana. Tapi Allah yang menentukan mah. Walaupun menurut kita baik, tapi belum tentu itu baik. Atuh ayeuna Abi kudu kumaha teh? Pasian solusi atuh meh Abi kuat ngajalankeunana. Aeja kan ayeuna terus berusaha. Teras wae disarangan ku doa. Saterasna serahin aja sama Allah. Karena pilihan Allah pasti yang terbaik di atas yang terbaik. Olahraga heula ah, bersehat. Wah, sana. Ah, itu
teh si Ririn sampurkeun ah. Alhamdulillah Rin, enak model 3 suarasnya. Tak itu olahraga sampai sehat. Jasmani. Rohani. Alhamdulillah wan orang enak mah geus sehat. Badan jeung pikirannya geus sehat orang. Aduh, alhamdulillahnya ieu teh. Atur nuhun ka maneh. Nu tos peduli ka urang wan. Nya eta pugurin gunana babaturan teh. Geus enak mapan urang teh enak teh peminggu. Geus enak mah tong mikir kenting teh tina anu geus hubungan ka dewek. Ayeuna mah urang mending jalan-jalan bae. Neangan gagantina teh tina. Ah heuh nya wan, bener bet dewek. Enak mah geus hayu mending ulin bae. Jangan urang ngaharepkeun anu geus hubungan ka urang. Geus hayu wan. Ayeuna keneh ulah dililakeun. Hayu. Hayu. Tenang Rin, tenang. Ulah ayeuna. Aduh aing pemiangan teh mandi heulan. Sikat geula nu penting mah waos kada waos aduh bojengkol. Iwan, orang mah teh bojengkol teh naon? Maneh meureun eta nu bojengkol, urang mah beda deui bauna ge. Nyaho. Kami nu bojengkol mah lain dek mah teh bojengkol teh naon, tapi sungut dewek mah bu supiceng. Ceng. Geus lah ayo aing mandi heula euy. Oh saya Mandala. Po. Ini nenek mandi di indi. Jadi dia ditajuk lah. Tajuk. Nyaro mandi mama ketiga cai. Wan. Ulah ninggalkeun aing mandi heula sekodong. Kosong. Jua. Rin. Kuat mandi nanti di lebah pegal. Kawong, kau ngaruru. Sugu. Wah. Jubal. Rin, geus mandi nanti lila teuing. Moal ngobrolnya juga emas moal naon da? Sabar wan, nyaho aing ge, moal jiga mas moal naon, jiga beusi di tukang loak. Teh iya kan? Wong, aku anu angek salin heula ho. Heuh, gua teh putong lila bisi buturing akaran manten. Rin. Gua tong lila teuing sok dianggerkeun banget teh. Lila banget. Penonton. Marane kudu apal bahwa menunggu itu hal yang paling menyebalkan. Hari demi hari ku lewati, ku sadari oh cintaku tak lagi memiliki, meski kau tak lagi di sini, tapi dirimu. Lah, Kak Ewan, karena Iya keringantosan hari Rin, ada nanti mani lila banget olah arti itu. Aduh, Wong, mangus iba kok, mangus kasep. ya mohon nama kasep. Oh, anu ngalah, Wan. Oh bener deh Wong mau nungelekeun kasep. Iwan ge kasep lan. Ewan gak kasep, tapi kasep kuda. Aduh, si Rin teh can keluar bae keneh nya, jangan teh mana 7 mulut. Wah, itu yang coba lila banget bobok ke make listrik ieu. Loh, jelema teh malah kasirap, malah molor. Loh. Rin. Aduh, tulus henteu Rin teh. Aduh, barang tas nyol si Ririn mah euy. Jadi kasirip euy ajiana euy. 1 2
3. Loh, budak itu. Ulin, malah ngadon nggak wadul. Dan karena diajar. Saya kan kuai. Cing cuang cang cang. Cing cuang cang cang. Kok diajar bahasa Mandarin mulanya. Cing cang cang mah judul nanti. Dibal aiwai. Dibal aiwai. Bener-bener. Di balai ayah wayang. Bener-bener. Ke munjung. Bener. Hei, walili. Boleh. Tanjil. Ada mau buat aing. Farman. Tah. Ayo wa Parman mah. Adina walili. Lah, ada Om Ius. Udah lama Om di sini Om. Kuma Om, bahasa Mandarin kami duan. Geus baik dan benar encan Om. Biasa gitu mah geus benar. Benar-benar garelo. Cing cuang cang cang, ucing di cang cang. Boleh ayah wayang, waparman, walili. Setelah dibawaan, kenapa untuk nukar itu garelo. Hari demi hari ku lewati, ku sadari oh cintaku tak lagi memiliki, meski kau tak lagi di sini.